Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan wa khususan. Wa ila ruhi masyayikhina wa masyayikhina khususan wa khususan.
Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. An Abi Hurairah eta. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin. Anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kanjeng Nabi kana lapad al imanu ari iman bid'un eta leuwih wasituna jeung 60 leuwih naonana syu'batan cabangna wal haya'u jeung ari era syu'batun eta sabagian atawa eta hiji cabang minal imani tina sapalih keimanan. Saterasna ieu hadis katampi ti Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr anu ngariwayatkeun hadisna teh sabaraha 5.374 hadis. Eta teh di kalangan para sahabat mah salaresna seueur hadis teh jadi bahan nyinyir. Peda sahabat nu sanes henteu sapertos Abu Hurairah aya alasan bilih kalebet ngabohong atas nama Rasul. Sabab jalma nu ngabohong atas nama Rasul ngobrolkeun Rasul ge ngadauh padahal henteu. Eta teh siap-siap tempat diukna di mana? Dina neraka. Kira-kira lamun ngobrol teh ieu teh duka kaul ulama, duka hadis Rasul, waqala keterangan we lah gitu. Bisi urang nyebutkeun hadis Rasul padahal henteu gitu. Ngan ari nu lebih baik nama urang ngobrol teh ulah ngobrol kecuali geus yakin. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kira-kira ragu. Sanes hadis tapi qala Rasul. Waqala keterangan we gitu. Katambi ari Abu Hurairah mah katelahna teh pohoan ka pungeureut. Pohoan Abu Hurairah curhat anjeunna ka Rasul. Kitu pohoan. Saur Abu Hurairah Gusti Rasul inni asma'u minka hadisan katsira. Abdi teh sering nguping di salira hadis nu seueur. Angsahu tapi hilap abdi teh. Barho abdi. Kumaha saur Rasul? Ubsut ridaaka. Sok amparkeun solendang anjeun. Abu Hurairah ngaya solendang, amparkeun. Pabasat tuhu saur Abu Hurairah ku kami teh diamparkeun we eta naon teh solendang. Tuluy we harita teh pagori pabiadaihi. Rasul teh nyiuk siga nyiuk ku pandangan teh siga nyiuk cai. Paradu kan nyiuk naon Rasul teh gitu. Eta Abu Hurairah tadi naonana solendang ngampar kitu kan diaurkeun ku Rasul. So Rasul dummahu sok tangkep ku anjeun. Nya ku Abu Hurairah teh dikumaha? Dilipetkeun ditangkep tah ti saparak harita famanasitu syai'an ba'dahu. Kami teu pernah poho deui. Jadi geus diklarifikasi ku Abu Hurairah bahwa sanajan kami loba hadisna teu pohoan ayeuna mah ti saprak kisah eta. Tieun aya na Bukhari jilid gaiji halaman 34 cetakan biasa. Pantas Abu Hurairah mah teu da orangna rajin. Orangna rajin. Tatkala muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah. Profesina dagang mayoritas muhajirin.
sibuk ku dagang. Orang Ansor penduduk asli kota Madinah sibuk ku naon? Sibuk ku ngebon korma. Tah hari Abu Hurairah mah gitu. Tetep we sasarangan sareng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab Masjid Nabawi ayah soronoi itu sedidinya eta pergi para santri teh kapungkur Abu Hurairah raisna teh can itu Abu Hurairah saya we pamasihan ti Rasul wareg jeung henteu mah saya pamasihan ti Rasul tuangeun atuh kahartos ketika orang muhajirin absen orang ansor absen teu ngadangu ilmu ti Rasul Abu Hurairah pan hadir wae nu mawi mun hoyong maksimal menang ilmu teh kudu hadir gitu tong aya alpa-alpaan katunggul ku dagang katunggul ku tani mun santri katunggul ku sakola katunggul ku gawe moal maksimal itu hoyong maksimal mah kudu siga Abu Hurairah ngan wayahna rada jomblo na ge rada lami Abu Hurairah jomblo heula keun we jomblo oge bakal menang spesial itu pakai telur Abi Hurairah ya Abi Hurairah itu sekilas tentang Abu Hurairah saur Abu Hurairah nampi hadis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngadawuh al imanu ari iman teh cabangna bid'un wasitun lebih 30 dina syubul iman sabaraha syubul iman 70 ente salah yang penting leuwih 30 leuwih 30 ge eta teh nya masuk 70 ge gitu kan lamun dihitung mah ieu teh sabaraha bahkan langkung mun dihitung di absen hiji-hiji engke coba aya 77 na ieu teh di dieu mah bid'un lebih wasituna sareng 60 lebih cabang nanti di antawisna salah sawios tina cabang iman itu adalah wal haya'u syu'batun minal iman boga kaera itu kalebet sapalih cabang iman eta bid'un teh bilangan leuwih adadun muqayyadun bima bainas salasi ila tis'i mulai dirinya mama dina Fathul Bari adadun muqayyadun ari lapat bid'un teh adadun bilangan muqayyadun anu dikaidan bima ku perkara bainas salasi nu tetep ma antara 3 ila tis'i nepi ka 8 jadi lapat bid'un itu bilangan dari mulai 3 sampai 9 4 bid'un 5 genep 7 8 salapan bid'un itu jadi tiasa ngemanan bid'un wasituna genep 7 mangga genep salapan mangga yang penting genep 2 mah moal masuk moal sabab ari bid'un teh 3 ka luhur gitu tah masalah ieu pisan anu jadi permasalahan waktos lungsur surat Ar-Rum surat Ar-Rum min aya ghulibatir rum gulibat dielehkeun naon Ar-Rumu Romawi fi adnal ardi dina tempat nu paling dekat wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun tapi Romawi sana sabada dielehkeun kemah bakal menang fi bid'i sinin dina bid'i sinin antara 3 sampai 9 jadi Rasul cenderung ngadukung Romawi kerajaan besar kerajaan naon zaman harita zaman Rasul 2 hiji Romawi 2 Persia ta Rasul ngadukung Romawi sabab Romawi agama tidituna agama ahlul kitab dea gitu Romawi mah nya Nasrani gitu tah lamun Rasul sok mikaresep
perkara condong kana Nasrani lamun teh mah teu aya larangan ti Allah. Termasuk gaya rambut Rasul gitu kan. Namun dina perkara nu mubah mah kadang-kadang cenderung seperti ahli kitab gitu cenderungkannya. Ta Rasul teh pendukung Romawi. Orang Quraisy eta mah pendukung Persia gitu kan. Nya loba agama anu nyembah seuneu gitu. Dua kubu eta teh. Muslimin mah Rasul cenderung ngadukung ka Romawi. Harita Romawi eleh. Tapi sanajan eleh, dina waktu yang dekat Romawi pasti menang. Wahum mimba di ghalabihim sayaghlibun. Sabada eleh bakal menang ge mah. Dina sabaraha waktuna fi bid'i sinin, ya dina bid'u sinin sekitar 7 tahun. Nu dipahami ku Abu Bakar bid'un itu 3 tahun. 3 tahun. Matak ketika Abu Bakar ngadangu turun surah Ar-Rum ieu pede. Ngajakan naon ka orang Quraisy gitu ya. Ubay bin Khalaf taruhan eta. Taruhan yuk. Aya naon? Cek Abu Bakar teh turun ayat nu ngajelaskeun Romawi najan kalah bakal menang. Wah, bohong moal. Yu ayung taruhan, hayu harita mancan aya larangan judi. Keur meunang keneh. Sabaraha taruhanna onta ngora 10 ekor. Mun Abu Bakar menang berarti ya menang nyokoti Ubay bin Khalaf 10 nya gitu deh mun Abu Bakar eleh. Dan dipahami ku Abu Bakar kira-kira 3 tahun taruhan we dina jarak 3 tahun taruhan onta 10 ekor. Cek Abu Bakar pasti Romawi menang dina jarak 3 tahun. Laporan ka Rasul saur Rasul ieu ari bid'un teh lain 3 tahun bilangan 3 sampai 9. Nya kumaha tuh Rasul ieu lah geus we ayeuna mah naon mending tambahan deui we cek paribasana naonana taruhana kada kaliru lain 3 tahun. Nya Abu Bakar teh datang manggihan si Ubay bin Khalaf orang Quraisy. Cek si Ubay naon maneh ka dieu geus eleh mentalnya, geus turunnya mentalna. Da pasti menang Persia mah lain jeung Abu Bakar teh kieu. Taruhan 10 onta mah leutik teuing. Taruhan ulah kagok urang 100 onta ngan tauna urang tambahan. Nya setuju akhirna 9 tahun ditambahan ngan taruhanana 100 onta. Ngan teu lami itu dinya dina perang Uhud si Ubay bin Khalaf teh paeh teu cios Abu Bakar ngadahar onta ladang judi henteu. Eta mah skenario Allah we gitu. Da harita mah judi can haram harita mah gitu. Entar dimenangkeun ngan tambahan deui tong 3 tahun mah 8 tahun bila perlu 10 tahun gitu kan. Ngan tambahan deui naonana pasanganana gitu kan masangna 100 onta dina perang Uhud paminta lepat Ubay bin Khalaf itu mati. Bahkan maut nage di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul teu pernah ngabunuh sepanjang hidup kecuali kasih Ubay bin Khalaf na perang Uhud itu. Jadi bid'un itu biasa diambil kesimpulan sanes berarti sabaraha 3 bisa 3 4 5 genep 7 8 salapan. Paminta lepat Romawi menang teh harita 7 tahun kemudian gitu. Entak bid'un wasituna leuwih ti 60 gitu. Ngan sapali guru mah sok ngamanaan 67 aya eta. Tadi antawis cabangna teh nyaeta boga ka era na tengahna aya putnutnya angka hiji bid'un aya. Di dieu mah bid'un teh min arba'in ti mimiti til 4 ila tis'in nepi ka 8 di dieu. Upami dina naon dina Fathul Bari mah eta teh antara 3 sampai 9. Inti nama lebih gitunya. Qala ngadausal kirmani su'abul iman dari pirang-pirang cabang iman wa in kanat jeung sanajan bukti su'ab muta'addidatan eta nu bing bilangan illa anna hasilaha kajaba saestuna kasimpulanana itu su'ab
hasil teh kesimpulan yarji'u eta balik itu hasil ila aslin wahidin kana pokok anu sahiji wa huwa sareng ari itu aslin wahid takmilun nafsi eta nyampurnakeun jiwa ala wajhin tepan jalan bihi anu kusabab wajhin yasluhu maslahat naon ma'asyuhu kahirupanana jalma wayah sunu jeung alus naon ma'aduhu pangbalikan jalma wadzalika jeung ari itu takmilun nafsi bi ayya takida eta kurekan yen nekadkeun jalma al haqqo ka Allah wayastaqima jeung yen istiqomah jalma istiqomah ikatan suami takut istri bila ada di rumah fil amali dina amal wa ilaihi jeung netepan kana ieu ayat takidal haq wa yastaqima fil amal asyara isyarah kanjeng Nabi alaihi salam haitsu qala dina sakira-kira ngucap Nabi li Sufyan ka Sufyan bin Abdillah At-Taqafi kebangsaan bahasa utama As-Segap At-Taqafi enggak asa susunya non bedana kopi jeung susu naon ari kopi mah hideung kabeh ari susu mah hideung pepentilna unggul hina sa'ala dina nalika naroskeun Sufyan hu ka Nabi qaulan kana ucapan jami'an anu ngumpulkeun itu qaul kana lapad qul amantu billah tsumastaqim qul pek ucapkeun ku anjeun amantu iman kami billahi ka Allah tsumastaqim tuluy kudu istiqomah anjeun qala Kirmani syu'abul iman ari cabang iman wa in kanat mutadidah walaupun bing bilangan seueur tapi ila ana hasilaha yarji'u ila asin wahidin tapi kesimpulan nama kembali kana pokok nu satu walaupun cabangna loba pusatna mah hiji anggar naon teh pusatna teh aslin wahid teh takmilun nafsi nyempurnakeun jiwa ala wajhin netepan jalan nuku eta jalan kahirupan manehna di dunia maslahat pangbalikan anake di akhirat alus nyata surga pusatna mah kadinya iman walaupun cabangna loba ari pokokna mah kembali pusatna mah kana pokok nu satu nyata nyampurnakeun naon jiwa ku jalan ku hiji jalan nu eta jalan teh bisa mendorong ka eta jalma kana kamaslahatan kehidupan di dunia sareng ngadorong kana tempat balik nu alus jaga di surga kumaha gambaranana dua gambaranana hiji bi ayya takidal haqqo kureka nekadkeun jalma haqqo ka Allah anu maha hak ke cabang-cabang nu bersangkutan sareng iman ka Allah nu kadua wa yastaqima fil amal istiqomah dina amal tekad ka Allah nu bener dua istiqomah dina amal tah kana nu dua pisan Rasul isyarah ketika saha Sufyan bin Abdillah At-Taqafi ketika Sufyan bin Abdillah At-Taqafi naros ka Rasul kana ucapan anu matak ngumpulkeun dina hadis arba'in geuning ayanya ya Rasulullah qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka kumaha Rasul qul amantu billah hadis riwayat Muslim hadis nomor sabaraha eta nah hadis arba'in hadis nomor 2 hiji nya ketika Sufyan bin Abdillah naros ka Rasul Gusti Rasul kulli fil islami qaulan ucapkeun ka kami dina Islam dina masalah Islam kana ucapan anu abdi moal naros deui ka lian ti ka salira ta eta teh maksudna qaulan jami'an teh kitu
saur Rasul yang penting mah amantu billah, ucapkeun ku anjeun amantu billah, kami iman ka Allah, sumasakin tu istiqomah tuh kembali nama kadinya. Iman walaupun cabangnya banyak tapi kembali karena pusat karena pokok nu hiji. Naon pokok nu hiji teh nyaeta nyampurnakeun jiwa ku perkara nu matak maslahat di dunia oge pangbalikan di akhirat ka surga. Kumaha carana? Dua, hiji nekatkeun ka Allah nu bener, nu kadua istiqomah dina amal. Dua pokokna mah eta. Lamun rek diskemakeun teh mah kitu kan. Takmilun nafsi, anu matak nyampurnakeun jiwa teh bagi dua, hiji i'tiqadul haq, engke bakal cabangna bakal loba eta. Nomor kedua naon? Istiqomah fil amal. Nah, itu mereka disekemakeun. Ke bakal kapanggih, ke bakal kapanggih. Urang papai hiji-hiji coba. Urang sasar hiji-hiji. Jadi kembalina eta takmilun nafsi, hiji i'tiqad nu bener, i'tiqadul haq, dua istiqomah fil amal. Kadinya balikna teraskeun. Nu kahiji anu i'tiqad. Wal i'tiqadu jeung ari i'tiqad ya tasya'abu eta narima bercabang i'tiqad ila sitata asyara kana 16 naonana syubatan cabangna. Tolabil ilmi tegasna nyuprih ilmu wa ma'rifati soni jeung nganyahokeun zat nu ngadamel. Wa tanzihihi jeung ngabersihkeunana soni' anin naqaisi tina pirang-pirang kakurangan. Wal imani jeung imankeun bisifatil ikram kana pirang-pirang sifat ngamulyakeun mislil hayati nu saperti hayat, wal ilmi jeung ilmu. Wal ikrari jeung ikrar bil wahdaniyati kana wahdaniyat. Wal i'tirafi jeung ngaku bi annama kana saestuna perkara ada anu ngalianan mahu ka Allah. Sanuhu eta dadamelan Allah. Eta kadituna teh kieu la yujadu wa la yudamu illa aya ilaan teh eta. Kan? Aya bisin teu aya. Ieu mah aya berarti nya. Dari sapalih redaksi teu aya illa. Bakal beda ge ngalogatna. Bi annama kana saestuna perkara ada nu ngalianan mahu ka Allah, sanuhu eta dadamelan Allah. La yujadu moal bisa dipanggihan ma wala yu'damu jeung moal teu kapanggih ma gitu. Moal eueuh ma illa biqada ai ilanya ya. Illa biqadaihi kajaba kalawan papasen Allah. Illa biqadai kajaba kalawan qada Allah wa qadarihi jeung qadar Allah. Wal imani jeung imankeun bi malaikati ka pirang-pirang malaikat Allah al mutahharati anu disucikeun malak. Al munakipina nu nyicingan kabeh pi hadzairil qudsi dina pirang-pirang tirai anu bersih. Wa tasdiki rusulihi jeung ngabenerkeun pirang-pirang utusan Allah al muayyadina anu dikuatan kabeh bil ayati ku pirang-pirang ayat maksudna mukjizat. Wa husnil i'tiqadi jeung alusna patekadan pihim di itu rusul. Wal ilmi jeung nyaho bihudutil alami kana anyarna alam. Wa tiqadi panaihi jeung nekadkeun ruksakna alam. Wal jazmi jeung ngajazimkeun binas'ati tsaniyati kana kahirupan anu kadua. Wa i'adatil arwahi jeung dibalikeunana arwah ilal ajsami kana pirang-pirang jisim. Wal ikrari jeung ngaku bil yaumil akhiri kana poe akhir bima kalawan perkara pihi nutu tetep ma dina yaumil akhir minasirati nyatana tina sirat hartina cukang wal hisabi jeung hisaban wal mizani jeung mizan wasairima
jeung sasesana perkara tawataro anu mutawatir ma ani rasul katampi ti rasul sallallahu alaihi wasallam wal wuqufi jeung cicing ala wa'dil jannati kana janji surga wa tawabiha jeung ganjaranana jannah wa tayakuni jeung ngayakinkeun bi wa'idin nari kana ancaman neraka wa iqabiha jeung pirang-pirang siksaan nar. Tadi teh takmilun nafsi nyampurnakeun jiwa netepan jalan nu maslahat dunia jeung akhirat kembali kana dua. Hiji nekadkeun ka Allah kalawan tekad nu bener, nu kadua istiqomah din amal. Dua atas skema nanya. Nu hiji naon? I'tiqad ka Allah kalawan i'tiqad nu bener. Wal i'tiqad yatasa'abu ila sitata asyara subatan. Nu termasuk i'tiqad jumlahna 16. Di skema na cen duanya kitu teh. Dua hiji naon? I'tiqadul haq, dua istiqomah fil amal. I'tiqadul haq jumlahna 16. Nu bertekad nu patali sareng patekadan. Tolabul ilmi eta nganyahokeun dat anu ngadamel ngabersihkeun dat nu ngadamel tina kakurangan ngimankeun kana sifat ikromna Allah contoh hayat jeung ilmu ikror kana wahdaniyatna Allah ngaku kana yen saesuna perkara nu salian ti Allah mah makhluk tegasna dadamelan Allah moal aya nu didamel ku Allah moal kapanggih jeung moal teu kapanggih kecuali atas dasar kodok kodarna Allah moal bisa aya ku sorangan moal bisa eueuh ku sorangan tapi ku kodok kodarna Allah ngimankeun ka malaikat anu dibersihkeun nu nyicingan dina tirei anu bersih nyumput teu katempo kurang da bangsa cahaya gitu atau nyicingan di surga anu bersih mangga ngabenerkeun kana karasulan Allah anu para rasul eta pirang-pirang rasul dikuatan ku pirang-pirang ayat maksudna mukjizat wa husnil i'tiqad alus patekadan di para rasul kade ulah nganggap naon ka para rasul ka rasul khusus Nabi Muhammad sami eta ge ulah nekadkeun goreng kudu nu alus majarkeun rasul teh bekian misalnya gitu kan majarkan rasul teh gila wanita misalnya gitu nya tekad-tekad goreng ulah aya eta wal ilmi nyaho kana anyarna alam bisi ciga pula sifah nekadkeun alam qadim gitu nekadkeun panana alam dunia awal akhir mah bakal rusak ngajazibkeun kana kahirupan nu kadua alam akhirat teh dibalikeun arwah kana jisim buruk dikubur engke mah bakal dinaon dihudangkeun deui arwahna balik deui ka dinya ngan engke mah kumaha amal gitu kan wal iqrar bil yaumil akhir ngaku kana poe akhir sarta perkara nu terkandung dina yaumil akhir sirat cukang teh dengan mustaqim siratal mustaqim eta mah Fatihah eusina siratal mustaqim agama Islam ihdinas siratal mustaqim ihdi muga masian hidayah Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya as-sirata al mustaqima kana ajaran agama Islam nu lempeng nu disaripakeun kana sirat dina pada bijami anaman tamasaka naja kaliru nyebuatkeun cukang kata mah cukang siratal mustaqim pan cukang teh sirat eta make mustaqim henteu mustaqim teu sabab ceuk sabari keterangan nanjak 1000 tahun mudun 1000 tahun lurus 1000 tahun di mana mustaqimna pilari kitab-kitab tauhid ayat teu di antawis akidah samiyah teh siratal mustaqim teu aya as-sirat sirat teh unggul namun sok kebiasaan itu, jangan dibiasakan itu. Jadi ibu jaga teh, orang teh bakal nyukang karena cukang siratal mustaqim. Salah nang kedua itu, pan cukang teh sirat, di tambahan mustaqim nih gitu. Sirat teh hungkul. Daya mustaqim mustaqiman. Dari siratal mustaqimah, siratal ladzina an'am ta'alaihim beda judul.
wal hisab hisaban kitu jaga teh bakal dihisab amal nih. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Bahwa nih ngeser dampal sampean hiji hamba dina poe kiamah kecuali ditaros 4 perkara. An ilmi an umrihi fi ma afnah tina umur kana naon dibeakeun. Wa an jasadihi fi ma ablah tina jasad kana naon diburukeun. Wa an ilmi fi ma amila bihi tina ilmu kana naon diamalkeun. Wa an malihi jeung tina hartana min ayana iktasabah wa fima anfaqoh ti mana ka mana harta mah 2 ditanya diimankeun eta wal hisab wal mizan timbangan amal wasairi matawataro anin rasul pokokna masa sesana berita nu mutawatir katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cicing urang netepan kana janji Allah surga jeung ganjaranana cicing teh didinya dina jalan pi surgaeun wa tayakun ngayakinkeun kana bakal ayana ancapan neraka jeung siksaanana 16 taeusina didinya nu kaasup kana i'tiqad jadi takmilun nafsi nomor kaji i'tiqad jumlahna sabaraha 16 nu kadua naon sakemana teh amalnya non istiqomah dina sabaraha hiji tuluikeun wal amalu jeung ari amal yan qasimu eta narima ka bagi amal ila salasati asya ila salasati aqsamin kana 3 pirang-pirang bagian skemana ayeuna nomor kadua kabagi 3 tadi nomor 2 rieuh tanyeun skemananya ahaduha anu ari kahiji tina salasatu aqsam jadi tina salasati aqsam maeta perkara ya talaku nu cumantel ma bil mar'i kahiji jalma nafsihi tegasna dirina mar'i wa huwa sareng ari mayan qasimu eta narima ka bagi ma ila qismaini kana 2 coba tina nomor 2 ka bagi 3 tina nomor hiji na ka bagi 2 ahaduhuma anu ari kahiji tina qismain maeta perkara ya talaku nu cumantel ma bil batini kana batin wahasiluhu jeung ari kasimpulanana itu naon ma ya talaku bil batin eta tazkiyatun nafsi eta ngabersihkeun hate ngabersihkeun jiwa aniradzaili tina pirang-pirang kokotor wa ummahatuha jeung ari pirang-pirang pokokna itu tazkiyah asyaratun eta aya 10 syarhu ta'am tegasna kaiji loba dahar wa syarhul kalam jeung loba nyarita wa hubul jah jeung mikaresep kana komara wa hubul mal jeung mikaresep kana harta wa hubud dunya jeung mika cinta kana dunia cinta dunia teh suka bumi suka bumi teh suka teh suka teh cinta dunia jadi hubud dunya teh suka bumi Kang di mana kawitna abdi hubud dunya abdi mah hubud dunya suka bumi gitu wal hikdu jeung munak-munak wal hasadu jeung hasud waria jeung ria wanipaku jeung munafik wal ujbu jeung ujub watah titik watahliyatun nafsi bil fadail nomor 2 itu seperti wahasiluhu tadinya aya wahasilu aya wahasilu eta teh bagi 2 deui sok riet maya talaku bil batin wahasilu hiji tazkiyatun nafsi 2 wa tahliyatun nafsi jeung mapaesan jiwa bil fadail ku pirang-pirang fadail wa ummahatu jeung ari pirang-pirang pokona tahliyatun nafsi bil fadail salasata asyara eta 13 atau batu tegasna kahiji tobat wal khaufu jeung sieun waroja jeung roja wa zuhudu jeung zuhud wal haya jeung haya wa syukur jeung syukur wal wafa jeung nyumponan janji wa sabru jeung sabar wal ikhlasu jeung ikhlas wa sidqu jeung jujur wal mahabbatu jeung mahabbah wa tawakkulu jeung tawakkul war ridho jeung ridho bil qada'i kana papasten tadi teh tazkiyatun nafsinya kabagi 2 hiji
I'tiqadul haknya 2 tah nomor 2 naon nomor 2 teh istiqomah fil amal kesimpulan gitu. Tina nomor 2 kabagi 3 tah cabang kabagi 3 hiji anu cumantel ka jalma sendiri ka manehna teu nyantel ka batur nu cumantel ka diri nu cumantel ka diri kabagi 2 sok coba skemakeun atuh nu cumantel ka diri ieu kabagi 3 nya nomor 2 teh kabagi 3 sok skema nyeun skema kabagi 3 nyeun skema kabagi 3 aya nu cumantel ka diri pribadi nu cumantel ka diri pribadi aya 2 kabagi 2 hiji nu cumantel kana batin cumantel kana batin kesimpulanna aya 2 hiji tazkiyatun nafsi 2 tahliyatun nafsi bil fadail sok PR eta mangke dikobongnya skemakeun tina nomor 2 kabagi 3 hiji aya nu cumantel ka diri pribadi nu cumantel ka diri pribadi kabagi 2 hiji nu cumantel kana batin tina nu cumantel kana batin kabagi 2 hiji tazkiyatun nafsi anir rodail 2 tahliyatun nafsi bil fadail tazkiyatun nafsi minal rodail jumlah pokona 10 tahliyatun nafsi bil fadail jumlahna 13 nu tadi di absen terus sabaraha berarti tah pertama i'tiqad unggul sabaraha tadi 16 teras anu naon tazkiyatun nafsi anir rodail 10 teras tahliyatun nafsi bil fadail 13 etanya wasani hima jeung ari nu kadua tina itu kismain tadi panglur tadi yan qasimu ila kismaini eta kan kadi nyatapna wasani hima jeung ari nu kadua tina kismain ma eta perkara ya talaku nu cumantel ma bidzahiri kana nu zahir tadi mah maya talaku bil batin ayeuna mah maya talaku bil zahir tina nomor hiji keneh tina bagian nu kadua wa yusama jeung dingaranan ma bil ibadati ku ibadah wa syu'abuha jeung ari pirang-pirang cabangna itu ma kana ibadah mangga salasata asyara eta ayat 13 toharatul badani tegasna sucina badan anil hadasi tina hadas wal khabasi jeung kokotor maksudna najis wa iqamus sholati jeung ngadegen salat wa itauz zakati jeung mikeun zakat wal qiyamu jeung ngalakonan bi amril janaizi kana urusan janazah dikawit mandian nyolat mungkus nyolatan ngubur jeung ngajajabna wasiyamu Ramadan jeung puasa dina bulan Ramadan wal itikaf jeung itikaf keke niat itikaf tadi dia niat itikaf alus menadarkeun nadartu an atakifa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah mun nadar kadangu ku cepil dikobong teh gitu masuk ka dieu niat nyumponan panadaran niat abdi nyumponan panadaran par niat abdi itikaf di masjid nyumponan panadaran pardu karena Allah pardu da dinadarkeun nah kang ari itikaf apan itikaf aya nadar mah lamun anu mualak eta lamun hasil maksud rek anu eta mualak da aya anu munjiz atanapi nu munjaz kontan gitu. Begitu ngobrol nadat begitu harita dibayar gitu. Wa qiraatul qur'ani jeung maca Al-Qur'an wa hijjul baiti jeung munggah haji ka Baitullah pikeun jalma nu mampu di lain di calana di jalana gitu. Wa dzabud dhahaya jeung mencit pirang-pirang kurban wal wafau jeung nyumponan bin nuzuri kana pirang-pirang janji wa ta'zimul aimani jeung ngagungkeun pirang-pirang sumpah wadaul kifarati jeung mayar pirang-pirang kifarat yeuh tina nomor 2 teh kabagi 3 hiji nu cupantel kana batin eusina aya 2 naon tazkiyatun nafsi anirodail 10 pokona
tahliyatun nafsi bil padoil 13. Ayeuna nomor kedua tina nomor hiji. Tadi mah mayatalaku bil batin, ieu mah mayatalaku bil zahir. Eta jumlahna sabaraha? 13. Ngerti? Nu bieu di absen. Sok PR eta mah kakobong. Wa saniha jeung ari nu kadua tuh. Ka mana atapna ye saniha teh kana salasah ieu mah. Tadi mah wasaniha kana kismain tadi wasanihima tadi mah. Ari ieu mah wasaniha jeung ari nu kadua tina salasah ma eta perkara ya ta'ala kunu mantel ma bihi kamari mar'i tadi wa bi khawasihi jeung ka pirang-pirang nu mulia ti mar'i wa ahli manzilihi jeung ahli imahna mar'i keluarga maksudna wa syu'abuha jeung ari pirang-pirang cabangna mayatalaku samanin eta ya 8 at-tapupu tegasna kaji ngariksa anizina tina zina wa nikahu jeung nikah nindihan karasahaneut nikah ngaranna wal qiyamu jeung ngadegeun bihuquqihi kana pirang-pirang hakna jalma wal birru jeung gawe hade bil walidaini ka indung bapa wasilat turrahimi jeung silaturrahim nyambungkeun babarayaan wa ta'atus sadati jeung taat kadunungan lamun abid mah taat ka sayyid wal isanu jeung gawe hade ilal mamaliki ka pirang-pirang nu dipimilik tadi mah taat ka sayyid mah ti abid taat kadunungan ayeuna mah gawe hade ka pirang-pirang dipimilik ti dunungan gawe hade ka saha ka abid wal itku jeung ngamerdekakeun skema nomor 2 tina nomor 2 teh nomor 2 na nu cumantel tadi manaon ka hijina nu cumantel ka diri pribadi nu kadua mah cumantel ka diri berikut orang-orang nu dianggap mulia ku manehna jeung orang-orang sekitar aya di imah nu kadua mah cumantel ka diri pribadi jeung khawasihi orang-orang nu mulia jiga indung bapa lamun abid mandunungan hoas teh wahli manzilihi keluarga anak pamajikan cabangna aya 8 nu bieu di absen wa salituha jeung ari nu katilu tina salasah ma eta perkara ya ummu nu ngumuman ma annasa ka manusa wa yanutu jeung nyantel bihi kana ma naon islahul ibadi ngamaslahatkeun pirang-pirang hamba wa su'abuha jeung ari pirang-pirang cabang nama sabaa asyarata eta aya 17 al qiyamu tegasna ngadegeun bi imaratil muslimin kana pimpinan muslimin wattibaul jamaati jeung nuturkeun jamaah muslimin wa mutawiatu ulil amri jeung turut kanu boga urusan ulil amri teh pamarentah wa muawanatuhum jeung bantuan ulil amri alal birri kana kahadean mun pemerintah salah teh mah elingan ngan cara ngelinganana kuduna seperti salat berjamaah mun imam aya kaliru maka anu ngaluruskeun teh jamaah nu paling deukeut ka imam subhanallah niat zikir ngan lamun kudu deukeut teu kabejaan wayahna eta masa masjid bakal rame subhanallah dikatungtung nyebut subhanallah pedah naon eta barisan pertama nu ngabejaan si imamna teu ngadenge nya ibarat kitu pemerintah ge ku penasehatna ditoel nya eta api-api teu ngadenge wayahna we eta mah ku samasjid ku mahasiswa eta mah digorowokeun di jalan demo namina eta mah kitunya wa muawanatum alal birri wa hiya ma'alimidini jeung ngahirupkeun pirang-pirang ciri agama ciri agama teh naon siar-siar agama dihidup-hidup teh kitu wa nasruha jeung nyebarkeunana ma'alimiddin wal amru jeung marentah bil ma'ruf kana hade wa nahyu jeung ngalarang anil munkar tina nu munkar wa hifdzuddini jeung ngariksa agama bizajri ku nyegah anil kufri tina kufur
Wa mujahadatul kuffari jeung merangan pirang-pirang kafir. Kafir harobi nu ngamusuh ka Islam. Kafir dimi mah kudu dihormati. Wal murabatoh jeung murabatoh ngajaga fi sabilillah di jalan Allah. Wa hifdzun nafsi jeung ngariksa awak-awakan bil kapi ku nyegah anil jinayati tina pirang-pirang natuan. Wa iqamatu huquqiha jeung ngadegeun pirang-pirang hakna jinayat minal qisosi nyatana tina qisos wadiyati jeung denda diat. Diat mah gaganti tina qisos gitu. Harga jelema teh kan 100 onta. Harga naon organ tubuh ge lamun organ tubuh dina awak urang 2 berarti hiji organ tubuh teh 50 onta. Motongkeun dengan batur lengan kan 2 potongkeun hiji 50 onta. Kulantaran jari maya 10 maka hiji jari hargana sabaraha 10 onta. Mun hiji huntu 5 onta. Kisos kuduna dibales deui lamun dihampura kana diat. Dikisos mun dihaja mah teh. Mun teu dihaja langsung diat. Anu dihaja mah kisos heula kecuali ngahampura, ngahampura mah jeung kana diat. Tina diat dihampura gratis. Wa hifdu amwalin nasi jeung ngariksa pirang-pirang harta manusia bitolabil halal ku nyuprih anu halal. Ngan hese neangan barang halal teh hese. Cek bangsa teh boro-boro pa ustad nu halal, nu haram ge hese ayeuna mah. Nah geuningan hese rondana ayeuna mah siap siaga 24 jam. Dari halalna halal hukmi we da sesah halal sorpi mah halal anu meles. Dina kitab Bahjatul Wasail barang nu halal nu meles teh eueuh iwati naean cai hujan ti langit langsung tong ku gayung ena hujan. Langsung minum. Nandean cai walungan. Ulah make gayung langsung siup. Bahkan nu halal tina nu halal mah teu aya di iwati buka puasa ku jima aja nah gitu. Ulah ku korma ku jima. Pang halal na barang halal itu insyaallah moal subhat itu tah kitu ban ku hese eta wa adaul huquqi jeung nyumponan pirang-pirang hak wa tajapi jeung ngajauhan atau renggang anil madzalimi tina pirang-pirang kadzaliman wa hifdzul ansabi jeung ngariksa pirang-pirang turunan wa radin nasi jeung kahormatan manusia pirang-pirang kahormatan manusia wa hifdzu aradin nas bi iqamati hududi zina ku ngadegeun pirang-pirang had zina wal qadapi jeung had qadap manuding zina wasiyanatul akli jeung ngajaga akal bil man'i ku nyegaan tanawulil muskirati tina ngarawat pirang-pirang nu ngaweureukkeun mabok wal mujanninati jeung anu matakna tuan cara nyegahna kumaha bitahdidi ku nyingsieunan wa ta'dibi jeung ku ngawarah alaihi kana tanawul wadapud darari jeung nolak pirang-pirang kamadaratan anil muslimin wa min hadzal kubaili jeung eta tetep tina sawareh jihad tina sawareh ieu jihad wa min hadzal kubaili jeung eta tetep tina sawareh ieu jihad imatatul adza ari nyingkahkeun pilara anit tariqi di jalan. Nomor katilu iman umum tadi mah ya gambaran nomor 2 teh naon teh istiqomah bil amal aya sabaraha aya 3 hiji anu cumantel ka diri pribadi tina anu cumantel ka diri pribadi aya 2 nu kahiji tazkiyatun nafsi minar anir radail 2 tahliyatun nafsi bil fadail nu kadua tina nomor hiji keneh ma ya talaku bid zahir nu cumantel kana tadi mah cumantel kana batin ayeuna mah cumantel kana zahir jumlahna 13 ayeuna nomor 2 tina bagian 3 tadi ma ya talaku bihi nu cumantel ka diri pribadi oge ka orang-orang nu mulia inung bapa dunungan wa ahli manzilihi anak pamajikan cabangna aya 8 nu katilu nu umum ka manusia bahkan aya hubunganana sareng kamaslahatan hamba-hamba Allah jumlahna 17 jumlahkeun ti awal
tina itiqadul haq jumlahna 16. Terus tina takmilu nafsi anu mayatalaku bil mar'i nafsihi tina tazkiyahna aya 10, tina takhliyahna 13. Nu bersangkutan jeung batin eta. Nu bersangkutan jeung dohir ayat 13. Terus nomor kedua naon? Mayatalaku bihi wa bi khawasihi wa ahli baitihi jumlah 8. Tilu maya umun nas jumlah 17. Jadi we jumlahkeun kabeh sok hitung 77 sabaraha? Mari satu hitung kumaha ieu mah mahasiswa bidang matematika. Ulang hitung duit wae atuh cek hitung ieu cabang iman atuh sok. Tujuh sabaraha? 16 tambah 10 sabaraha? Tambah 13 38 tambah 13 52 tambah 8 60 tambah 17 gitu we materi sekarang hitung duit babarinya qaluhu al haya aya putut ini taya putut al hayanya al hayau ari haya era pisari munggu syara khulqun eta akhlak yab'atsu nu ngadorong itu khulqun ala jitina bil qabih kana ngajauh kana narima ngajauhan anu goreng wayamnau jeung nyegah khuluq minat taqsiri tina lalawora fi haqqil haqqi dina hakna nu ngabogaan hak ngaran era teh ceuk sara mah hiji akhlak nu ngadorong ka jalma pikeun ngajauhan nu goreng jeung eta akhlak teh nyegah ti jalma tina lalawora dina nu ngabogaan hak eta ngaranna boga ka era nu disebut sapalih tina cabang iman deh kitu maksudna boga akhlak nu ku akhlak dina diri nyegah tina kagorengan ku akhlak dina diri mun aya orang lain boga hak ka manehna dicumponan itu adalah haya. Wa inna ma khassa jeung pasina nangtukeun Kanjeng Nabi hu kana haya bidzikri kana nyaritakeun atau ku dicaritakeun li'annahu karna saestuna haya kadai eta saperti anu ngaku ila baqi suabi kana sasesana pirang-pirang cabang li'annahu karna sanyana haya ya ba'atsu eta ngadorong haya alal khaufi kana haop sieun min fadhihati dunya tina kawirang dunya wal akhirati jeung akhirat payak tamiru tuluy narima ka parentah jalma fayak tamiru tuluy narima ka parentah jalma wayan jaziru jeung narima ka cegah jalma pangnaku rasul haya khusus disebut padahal cabang iman teh dipikir di absen tadi mah aya 77-nya ayat 77 genep 77 tadi cik aya haya teh aya haya nomor sabaraha cok haya tayangan haya ayat teh henteu manya henteu ka absen dah tayangan haya teu aya ayat teh cen di mana bagian mana? Oh dina tahliyah? Dina tahliyahnya atau batu eta nu 13 eta tobat khauf roja zud haya tah eta nya haya tuh haya teh dina bagian istiqomah fil amal anu cumantel kana diri bari kan kembali kana tahliyatun nafsi bil padoil aya hayanya ayanya geuningan ku rasul tadi ungkulkeun disebut haya henteu kieu al imanu bid'un wasituna syu'batan
naonnya tuh tong haya tuh dia wazuhdu syu'batun atau gitu kunaon make haya di absen ku Rasul dirinya penjelasanna kieu wa inna ma khassahu bidzikri Rasul ngahususkeun haya ku dicaritakeun dina eta hadis wal haya syu'batun minal iman sabab haya itu seolah-olah anu ngaku kana seluruh kana sawareh kana sasesana cabang mun aya era pasti nu sejenna ge ya moal boa kitu kaya nu ngaku kana sasesana cabang nu sejen aya haya we eta paling pokok aya boga ka era gitu nah sabab ku ayana haya ya bahatsu alal khauf haya itu bakal ngadorong kana ayana rasa sieun tina kawirang dunia kawirang akhirat gara-gara aya haya geus aya haya bakal khauf nu akhirna paya tamiru narima ka parentah jalma taat kana parentah Allah jeung Rasul wayan jaziru narima kacagah jalma lamun dicaram ku Allah ku Rasul nah gitu pangna eta teh spesial we haya mah gitu sabab tina haya bakal timul haub tina haub bakal aya iktimar jeung aya zijar gitu waman jeung ari sajalma tamala eta nu mikir-mikir man manal haya kana makna era wa nadhara jeung mikiran man fi qalihi dina dawan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lapad istahyu minallahi haqqal haya qalu inna lanastahyi minallahi ya Rasulullah walhamdulillah qala laisa dzalika walakinna man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya istahyu kudu isin aranjeun kabeh minallahi ti Allah haqqal haya'i kalawan sanyatana isin qalu ngucap sahabat inna sayasuna kita abdi sadaya lanastahyi eta yakin ngarasa isin abdi sadaya minallahi ti Allah ya Rasulullah Rasulullah walhamdu sareng ari pujian lillahi eta tetap milik Allah qala ngadauh Rasul laisa lain itu lanastahyi minallah dzalika eta itu hakol haya dina redaksi sanesna laisa kadzalika aya kapan eta aya kapan teh laisa lain itu lanastahyi minallah dina redaksi sanes mah kadzalika eta seperti itu hakol haya dzalika eta itu hakol haya walakin naman jeung tetapi nari jalma istahya nu ngarasa era man minallahi ti Allah hakol haya kalawan sanyatana isin falyahfadzir ra'sa falyahfadz tah pek ngariksa man ar-ra'sa kana sirah wa ma jeung perkara wa nu ngaliputan ma kana ra'sa wal batna jeung kana beuteung patuangan wa ma jeung perkara hawa nu ngaliputan ma kana batna wal yadhkuril mauta wal yadhkur jeung kudu eling man al mauta kana maut wal bila jeung kana buruk atau ruksak waman jeung ari sajalma aroda eta nu ngamaksud man al akhirata ka akhirat taroka tah ninggalkeun man zinatal hayatid dunya kana papaes kahirupan dunya faman makari sajalma pala eta nu migawe man zalika kana itu hifdzu tadi aya paliyahfadzir ra'sa ilaih gitu faqad istahya tah nyata era man minallahi ti Allah haqqal haya kalawan sanyatana era sanyatana isin wa man ta'amala manal haya barang siapa anu ngemut-ngemut mikiran kana makna haya nu tadi teh khuluqun yab'atsu ala jitinabil qabih wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqqi mun jama mikir-mikir kana makna haya nu tadi wa nadhara fi qaulihi
jeung mikir-mikir jama dina dawuhan Rasul nu diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi. Pikiran ya istahyu minallahi haqqal haya'i. Saur Rasul, he para sahabat kudu ngarasa izin aranjeun ti Allah kalawan sanyatana sanes basa-basi. Qalu ngucap sahabat, inna lanastahi minallahi ya Rasulullah walhamdulillah. Gusti Rasul, alhamdulillah abdi ngaraos izin ku Allah. Qala saur Rasul, laisa dzalika, lain kitu izin ku Allah mah teu cukup ngungkapkeun bahwa saya ini adalah naon urang teh ngarasa era ku Allah. Tah anu disebut jama era ku Allah mah kieu, walakinna man istahya minallahi haqqal haya, tetapi na ari jama nu ngarasa izin ku Allah sanyatana ngarasa izin sanes basa-basi. Cirina kriteriana hiji fal yahfadzir ra'sa wa ma wa'a, ngariksa mastaka jeung perkara nu ngaliputan kana mastaka, mata, telinga gitu, naon deui lisan dijaga. Wal batna wa ma hawa, ngariksa patuangan jeung nu ngaliputan kana patuangan farji. Wal yadhkuril mauta wal bila, sing ingat yen urang bakal maut, geus maut uka urang bakal buruk. Kaopat wa ma sabaraha hiji paliyah padir ra'sa wa mawa'a hiji, dua wal batna wa ma hawa, tilu wal yadhkuril mauta wal bila, opat wa man aradal akhirah taraka zinatal hayati dunya, nu ngamaksud hoyong bahagia di akhirat sanggup ninggalkeun perhiasan dunia, opat era ku Allah. Faman faladalika saja manu midamal nu opat eta, maka faqadisahya minallahi haqqal haya, nyata jama tos ngarasa era ku Allah sanyatana bisa ngajaga, bisa memenuhi kriteria nu opat izin ku Allah teh eta. Babul muslimil kamili. Babul muslimil kamili ari eta bab mertelakeun muslim anu sampurna. Wal hubbu jeung ari cinta, wal bugdu jeung bendu fillahi di jalan Allah. Minal imani eta tetep tina sawareh kaimanan. An Abdillah, eta hadis tina Bukhari nu biasa mah halaman 11 da. An Abdillah ibni Amr ibn al-As, eta katampi ti Abdullah bin Amr bin As, tambihan ya bin As bin al-As, rodiya mugami karido saha Allahu Allah anhuma ti Abdillah sareng Amr bin As. Anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi, al muslimu ari muslim anu sampurna, man eta jalma salima nu salamet saha al muslimuna pirang-pirang jalma muslim, min lisanihi tina lisan man wa yadihi jeung tina leungeun man. Wal muhajiru jeung ari anu hijrah kalawan sempurna, jeung ari pemuda hijrah anu sampurna teh. Man eta jalma hajaro nu nyingkahan man ma kana perkara naha nu geus ngalarang saha Allahu Allah anhu tina ma. Bab mertelakeun muslim kamil, muslim anu sampurna, seorang jalmi nu Islam gaduh kaislaman nu sampurna. Oge bade ngabahas wal hubbu wal bugdu fillah minal iman. Sebagian daripada iman adalah mencintai dan membenci karena Allah. Pan aya laguna geuningannya. Berang atuh ngalagu. Ulah cenah ulah ngalagu di masjid. Ari ngalaguna di masjid bari bener mah nya teu naon, ulah mah ngamusikna gitu.
Hasan bin Sabit ngalagu di masjid ngamacakeun siiran. Aya Umar bin Khattab, galak Umar bin Khattab. Nanaonan lalaguan. Teraos Amar bin Hasan bin Sabit. Aya Abu Hurairah dina Abu Hurairah sanggup teu anjeun bersaksi. Jadi saksi kumaha? Rasul kantos ngaduakeun kami kieu doana Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Allahumma ya Allah ayyid muga nguatan Gusti hu ka Hasan bin Sabit biruhil qudus. Kuruhil qudus malaikat Jibril. Pada Rasul dihina ku urang Quraisy lewat lagu. Ari ngahina lewat lagu teh ya nyeletit eta gitu kan. Kumaha laguna viral mah gitu kan. Ari Hasan bin Sabit itu ahli nyanyi gitu zaman Rasul teh. Tukang singiran. Gusti Rasul ya salah ku abdi urang balas urang jawab. Yos Rasul sok balas. Didoakeun ku Rasul kan Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah kuatan Hasan bin Sabit dina ngadamel siranana kalon bantuan Jibril. Pareum ta Umar bin Khattab rek nyarekan Hasan lalaguan di masjid entak mun aya santri kadang di palemuran mah gitu kan memeh magrib naon heula eling umat gini sok ngalagu atuh naon pujian gitu di masjid dicarekan we tah make dalil eta Allahumma ayyidhu biruhil qudus gitu. Hasan bin Sabit kantos Umar bin Khattab gitu. Barang datang waktu subuh gini kan eta. Barang datang waktu lohor gitu ayeuna doman gitu lain nya eta. Bapak-bapak kalakah molor cenah gitu. Tuh tinggalin salat lohor nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar pemuda kalah ka pasar. Naon tuh tinggalin salat asar nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib naon barudak ningali Persib bari eleh Persibna. Tuh tinggalin salat maghrib nu kitu incuna jurig. Barang datang waktu isya pemuda kalah ngagaya. Tuh tinggalin salat isya nu kitu incuna kuya. Misalna di masjidna sampai ker gitu. Hego dicarekan, atau kudu dicarekan. Umar bin Khattab nyarekan eta Hasan bin Sabit pareum da ku eta. Nyari eusina lagu mah nya teu naon. Tapi nu bieu mah naon? Mencintai karena Allah. Teu katalara ya. Yang bisa dibacakeun urang bisa enakeun. Enakeun eureuna gitu. Wal hubbu wal bugdu fillah minal iman. Mencintai, membenci karena Allah sebagian daripada iman. Ngan pewedah ulah jadi dalil. Bobogohan di pesantren. Dilarang ku pesantren. Karena kan wal hubbu fillah minal iman. Beda deui eta mah beda deui. Wal hubbu ari mika cinta di jalan Allah pan abdi nuju pesantren. Pesantren kan sabilillah jalan Allah. Berarti teu naon abi bobogohan nuju pesantren. Cek dina ieu ge wal hubbu wal bugdu fillah minal iman. Kaliru eta mah. Salah nyeun judul, salah nyeun dalil. Katampi ti Abdillah bin Amr bin As Rasul ngadauh al muslimu ari jalma muslim alif lamna lil kamalnya aya al kamilu tegasna anu sampurna dina putnutna ya. Ari muslim nu sampurna nyaeta jalma anu muslimin anu sejen ngarasa salamet tina gangguan letah jeung leungeunna. Disebat muslim sempurna adalah orang lain sesama muslim tidak pernah sakit hati ku pedah naon letahna si eta jeung ku pedah leungeunna si eta. Mafhumna atuh lamun nu teu kitu kang lain muslim nu sampurna. Bisi al muslim anu jama muslim nyata jama nu ketika orang lain merasa aman tina letah jeung leungeunna. Berarti lamun aya muslim ngaganggu muslimin kafir sanes. Dari maksud al muslimu dirinya teh muslim nu sampurna mun teu kitu teu sampurna. Muslim unggul eta teh nu kudu aman teh muslimin unggul muslimat ge sami.
Wa kadzalika eta nya kitu di muslimun al muslimat ari pirang-pirang muslimat. Ecen disebut muslim nu sampurna ketika santriin merasa aman deh ecen. Ku amun santriat sami eta ecen ulah aya nu terluka. Ulah aya nu terluka gitu. Kira-kira we rek nyirian budak mah geus nu dewasa eta mah cengklak we dijamin itu. Dikawin batur nyirian cenah kawin ningali itu keluaran hiji SMP panila keneh lumayan nya kelas genep SD eta cirian insyaallah moal ti cengklak moal ti cengklak nyirian sapantar sagedeung deui eta mah dikawin ku batur eta cengklak deui ti cengklak deui ti cengklak tulang mah aya kape di tulang ron di mana jaya ayahnya entos tadi ente entos ayah ti cengklak tulang mah bari aduh ti cengklak eta mah moal cenah mentak cek guru mah cenah kieu ari datang ka walimatun nikah teh mun halanganna wajib kecuali nu kawin ka bogoh ulah cenah bisi ti cengklak kitu mana bit leungit hanca wa kadalikal muslimat jadi muslimat oge kudu aman cenah wa ahludz zimmati jeung ahli kafir zimmi kudu aman dina gangguan urang ila pihadin kajaba dina had hukuman atau takzirin atau takzir ari ngalanggar mah sok hukum lian ti eta mah ulah awan naon eta teh aw taat naon teh aw ta'dibin atau dina ngawarah aya putnut nomor 4 min lisanihi wa yadihi aya kudima diheulakeun naon al lisanu lisan alal yadi manderikeun yad leungeun li anna idza'ahu karena saesuna milaraan lisan aksaru eta leuwih loba naonana ukuan tumibana wa asaddu jeung leuwih banget naonana nikayatan nikayah teh naon ngarahkeunana gitu melukai walillahi sareng eta tatapikeun Allah dirul qaili ari kamuliaan jalma nu ngucap jarohatu sinani laha iltiam walayal tamu majarol lisanu kumaha laguna itu jika tuh laguna sok lagu saka kumaha teh torok tok ole-olean sok kasupkeun nu montok bagi kerupuk jarohatu sinani laha iltiamin laha iltiamun walayal tamu maja teu asup keuni sakadaek sok jarohatu sinan ari pirang-pirang natuanana seseukeut tumbak sinan itu seseukeut tumbak peso mangga lah laha eta tetepikeun jarohat iltiamun ari cager walayal tamu jeung moal cager naon mah perkara jarohan nu geus natuan naon alisanu lisan wa khusso jeung ditangtukeun naon aliyadu yad leungeun li anna saltonatal af'al karena saya sunang ngawasana pirang-pirang pagawean tadharu eta zahir saltonah biha kusababiyad id lantaran biha eta tetep ku itu yad al baqsu ari nyabok teri barisan ari nyabak mangga rek nyabak dak itu nulis namanya wal qat'u jeung neuteuk wal waslu jeung nyambung atawa non waslu nyambungkeun wal akhdhu jeung nyokot wal man'u jeung nyegah dina hadis diheulakeun teh naon jalma muslim nu sempurna teh ketika muslimun muslimat ahli zimmi gitu ngarasa aman min lisanihi tina letahna wa yadihi jeung tina leungeunna lisanna lah disebutkeun teh cennya jadi kudu salamet orang lain tina letah manehna pangna dipayunkeun lisan ku dimalisan alal yad henteu kieu
min yadihi walisanihi ente gitu, tapi min lisanihi wa yadihi. Naon alasanana li anna idza'ahu aktsaru ukuan, sabab milaraan kujaran lisan lebih banyak tumibana, lebih banyak terjadina jama terlukai teh kuleta lolobana. Wa asaduni kayatan wi banget lukana ge gitu. Nu Rasul oge dihina teh make lagu mah pan nyeri eta. Walillahi dirul qail eta tetepikeun Allah ari kamuliaan nu ngucap. Dir itu kamuliaan atawa naon atuh? Keagungan. Dir itu. Pikeun Allah ari keagungan anu ngucap siiran teh pikeun Allah ari kamuliaan ieu penyanyi ieu penyair. Jarohatus sinan laha iltiamun. Ari pirang-pirang luka tina ladang seseukeut tumbak aya harapan cager. Tapi walayal tamu majar walisan luka akibat lisan kamana hese cager itu aya tapakna we. Kitu alasanana. Wa husul yad geuning disebut yad bahasa spesial henteu kaki atuh henteu kieu. Tadi manaon alasanna lisan heula tuluy yad. Sabab lisan itu terjadi sering milaraan teh kunaon? Kulisan jeung seobatna. Pertanyaanna kunaon make wayah henteu wari jelihi atuh gitu. Jalma muslimin nu sampurna, jalma muslim sempurna ketika orang lain nu muslim ngarasa aman tina letah jeung tina kakina abisna. Henteu kitu. Wa khusul yad ditangtukeun yad henteu rijlen, henteu roksi gitu kan? Henteu roksihi, henteu yad, henteu rijlihi gitu. Sabab ditangtukeun yad teh sabab ngawasa pikeun berbuat sesuatu bisa dohir teh kuleungeun. Kuleungeun gitu eta mah organ tubuh nu butuh pisan. Sabab ku ayeuna leungeun bisa nyabok, bisa nyabak, bisa neuteuk, bisa nyambungkeun kuleungeun eta. Bisa ngambil, bisa nyegah kuleungeun eta. Tah metak ditangtukeun yad kitu alasanana. Hep. Mana dari itu? Wal muhajir jeung ari jalma anu hijrah kalawan hijrah nu sempurna. Man hajaro manahallahu anhu nyata jalma nu nyingkahan menjauhi naon nu dilarang ku Gusti Allah. Itu adalah muhajir sejati. Muhajirin sejati eta pemuda hijrah sejati teh eta nu man hajaro manahallahu anhu itu makna hijrah nu paling umum. Dina syarah hadis arba'in an-nawawiyah makna hijrah teh loba. Tah hijrah nu umum mah ieu manahallahu anhu nyata perkara non ngahijrahan perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Eta adalah pemuda hijrah anu sejati. Lain sakadar dangdanan unggul, lain sakadar ganti udud unggul gitu. Tapi naon? Misal tina udud tina naon? Pan aya udud aya udud syar'i gitu aya kan. Emang paruk kan kada udud syar'i gitu. Aya parupa-rupa gitu kan, aya pengobatan syar'i, aya bang syar'i. Udud ge aya udud naon? Aya udud syar'i. Ta muhajir teh sakadar pindah udud lain gitu. Dan sakadar ganti pakaian asalna teu cingkrang jadi cingkrang, asalna nutupan mata kaki jadi diluhureun mata kaki, lain sebatas gitu. Muhajir sejati adalah jalma nu sanggup ngajauhan perkara anu dilarang ku Allah. Itu adalah muhajirin sejati. Lain casingna hungkul nu penting ya batin, tapi sanes berarti dohir teu penting, dohir batin we gitu. Ngan ulah salah menilai, urang ningali cangkang unggul gitu tanpa ngomean eusina. Teu salah eta kalek mampu cangkang unggul gitu, teu salah. Ngan urang ulah salah menilai kadinya. Teu salah da. Ari ngitung mah memeh 10 ge hiji heula meureunana. Hiji ganti meureunana udud, lain ganti eureun heula meureunana gitu. Lain heula eureun gitu meureunana teu make heula. Naon deui? Ka masjid awal waktu berjamaah. Aya awal waktu mun parid gitu. Awal waktu
maaf puasana sodakohna gaya bicarana dangdananana eta saeutik memang diapresiasi mun aya nu pemuda hijrah gitu teh menuju perbaikan nyada mun gitu mah langsung 10 meureun diajar heula ngan pedah ulah dugi ka jadi tujuan teh casingna gitu nu penting manaon ma'nahallahu anhu anu bisa nyajauhan naon anu dilarang ku Gusti Allah nu paling pokok mah nu haram kadituna anu makruh kadituna nu mubah ge dikurangan orang boro-boro nu mubah dikurangannya nu makruh ge jelas-jelas terusnya tapi da meureunnan proses kabeh dan kadang-kadang jamaah teh sok ningali teh kana zahir bari zahir teh jadi tujuan pokok kaliru eta mah teu kabeh kaliruna meusan kitu nya nu pokokna kuduna ngahijrahan sesuatu nu dilarang ku Allah memang dimulai tina hal-hal anu kecil babun minal Islam it'amut ta'am wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma al-ijabal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.